alam dunia beki keeng loba jalma nu malaweng nu doraka beki anteng kana ibadah temayang. Wa ma nursilul mursalina illa mubashshirina wa mundzirin. Faman amana sahajal man ngimankeun ka Allah, ngimankeun ka mursalin wa aslaha amalahu ngabeberes pagaweana fala khaufun alaihim wa lahum yazal malaya kasieun malaya kaprihatin. Sugan sieun teu aya jelema kuari ngimankeun ka Kangjeng Nabi ngabeberes pagaweanana eueuh sieun eueuh prihatin. Dibela terus agama. Cenah paeh eueuh sieun. Sebab naon? Jadi ganjar surga. Ji prihatin, sieun prihatin naon heueuh. Jelema geus ngabela agama geus sensitif jasa geus pokona mah. Asal Kangjeng Nabi dihina geus. Salman Rushdie baheula teh eta cek Iran, Khomeini berikan ke sini. Saya siapa orang yang bisa menangkap Salman Rushdie, saya akan membayar saloba-lobana. Istimewa eta, sieun pan kabeh dibayar siapapun. Eta teh di publik ngomong, tidak usah takut-takut. Ini penghinaan, pelecehan. Kekuat, disimpan datang ke kuat, manusia itu bisa keluar, tidak bisa keluar dia namanya. Oh, sebab mas mun keluar kajawan atau nggak pernah panmanehanana dirubah wajahna tetap baik kanyahuan baik. Batu itu bisa kuat tersiksa hirupnya. Iya kuat iya sutradara na iya nggak menang kamu mana iya kuat. Mesti wah bangsa tersiksa dari baik lantaran di luar negeri mah istimewa nyahoan jasa tanya nama kemana belum patayus ya koin kemana belum patayus ya gitu nunyin Amerika teknik anu ngacak-ngacak nyana tapi aya deui nu leuwih canggih Irak eta Irak jeung Iran emang kumaha gitu istimewa jasa pan kumaha istimewana kapal Amerika tanpa awak bisa dibom ceger tapi kapal Iran ke wilayah Amerika tembak set nggak suraknya no ke Amerika udah hancur kayak ada ngeng eta kene dimainkan remote na nggak kanyawan itu ngememak dikatakan set kos budak mainan Masya Allah jaya lu canggih datang ke hari kengeng ke luhur Amerika nang tangan paniran tembak make tembak kawal set kita luhur mentak sieuneun ge eta teh anu bakal kemarin WTC dibom seperti ini cak manahanana kalau ini nanti saya letuhkan lagi langsung ke Amerika oh eta teh gedung putih teh geus pohara jasa geus teu meunang aya nu asupna naon pernah terjadi kieu Benago ieu lain lalagaji pan ieu mah begitu diteliti Iran ilok deui ngan ngalalaga doang satu sisi urang teh sieun satu sisi kos nalagaat nya namaja teh sieun ulah Iran, ulah Irak anu memang di ditu mah geus terkenal jasa negara 1001 malam. Nah urang dia lamun bener-bener cinta ka Kangjeng Nabi ngamalkeun halapan urang bisa sholat ti Kangjeng Nabi bisa puasa ti Kangjeng Nabi bisa zakat ti Kangjeng Nabi urang bisa kikilan ti Kangjeng Nabi kuari Kangjeng Nabi na dihina berani mati ngabela Kangjeng Nabi Allah pahauninya pokoknya fala khaufun alaihim walahum ya sanu atuh naon hartina hirup kurang daripada hirup kagedean dosa mah mani ngabela Kangjeng Nabi paeh beres billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله وختم على قلوبكم
ya'tikum bi unzur kaifa nusarriful ayati thumma hum yasdifun. Allahu a'lamu bimuradikul ngucap sirah Muhammad li ahli Makkah tegade ahli Makkah ara'aytum ay akhbiruni pada nyaritakeun sirah kabeh ning ingsun in akhadallahu lamun nyiksa sapa Allah lamun ngalep sapa Allah samakum ing pangrungu sirah kabeh asmakum tegese nuliakeun ya Allah kum ing sirah kabeh wa absarakum dan ing pirang-pirang paningal sira kabeh amakum tegese ngalolongkeun ya Allah kuming sira kabeh wa khatamalan jeplok ngecap ya Allah tobaat tegese jeplok ya Allah ala qulubikum eta pirang-pirang ati sira kabeh pala ta'rifuna syai'a maka ora-ora sira kabeh ing suwiji-wiji man utesa paman iku ilahun pangeran gairullah kang salian Allah yatikum kang bakal nekakeun iya ilah kuming sira kabeh bihi kalawan nabi ma akhadah bisa kalawan atau bihi kalawan mazkur bima akhadahu kalawan barang kang halep ya Allahu ing mamingkum sarikin saking sira kabeh bizamikum kalawan sangkan sira kabeh unzur ningali sira kabeh panusarrif halebo kaya apa mertelakeun ingsun sada ingsun agung nu bayin tegese mertelakeun ingsun agung al ayat ing sake ayat ad-dilalat sake kang nuduhkeun ala wahdaniyatina ing atase sifat tunggal ingsun agung Summahum gari-gari utawi ya ahlu Makkah yasdifuna ikum mengoyoriduna tegese mengo ya ahlu Makkah kabeh anha saking ayat la yu'minuna maka orang imankeun ya ahli Makkah kabeh Qul ara'aytakum in ataakum azabullahi baghtatan aw jahratan hal yuhlaku illa alqaumuz zalimun Allah labib maradikul mujasira Muhammad lahum kadue ahli Makkah ara'aytakum ay akhbiruni tegese nyaritakeun sira kabeh ing suninatakum adzabullah lamun nekani ing sira kabeh amun teka ing sira kabeh apa siksa Allah bagtatan alaika gatau jaratan datala ing edeng lailan wa naharon tegese ing dalam mengiata wa ing dalam awan hal yuhlaku anata dan rusak ilal qaum wa hal ora den rusak ilal qaum zalimun angin sapa kaum kang zalim kabeh al kafiruna tegese kang kafir kabeh emma yuhlaku tegese ora dana den rusak ilahum angin sapa hum ya kafirun وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Allah alam bimuradi wa manursilul mursalina lan orana nang utus isun agung al mursalina ing kang den utus kabeh illa mubasyirin angin alegang ngabungahakeun kabeh mana ing kang imankeun yaman bil jannati kalawan surga Pemundirina lan memadani kabeman kafara ingong kang kubur yaman bin nari kalawan neraka man-amana maka utus paman iku ngimankeun yaman bihim kalawan mursalin wa aslaha an matutakeun yaman amalahu ing amalik man fala khaufun maka oranana khaufun apa wadi ku tetep ing atas yaman kabeh walahum lan oranana uti yaman iku yazanuna prihatin yaman kabeh bil akhirati ing dalam akhirat walladzina kazzabu bi ayatina yamassuhumul azabu bima kanu yafsukun Allah alam bimmaradi walladzina kazzabu lan utewong ake kang badang agorokeun ya ladzina kabeh bi ayatina kalawan sake ayat ingsun agung iku ngeunani mingal ladzina upal azabu siksa bimakanu kalawan sabab barang kang ana ya alladzina kabeh
yabsukuna iku para rasake alladzina kabe yakhrujuna an taati tegese martu ya alladzina kabe an taati saking taat an taati saking taat. Ayat ieu deuk nyaritakeun kana ayatna Allah. Di samping ayat deuk nyaritakeun kana tunggalna Allah. Kangjeng Nabi diutus ku Gusti Allah di Mekah lain jang ahli Mekah. Tetapi lantaran ayat turunna di Mekah atuh khitab ka ahli Mekah khususna umumna ka urang balerea. Iyalah kangjeng dakwah ka ahli Mekah, ka kafir Mekah, ka kafir Quraisy. Belah dituna terus di Madinah maka musyrikin. Terus sepanjang hirup kangjeng Nabi teureun dakwah ngajak ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulah eureun terus urang diajak ku kanjeng Nabi ahli Mekah. Tapi eta kafir Mekah diajak na ibadahan pangeran nu asli anu alladzi khalaqas samawati wal ard nu ngadangel langit bumi katut eusina endahan ngalelewe. Mat ya urang sok aya bae segala pangeran teu kadeuleu disembah-sembah nu kadeuleu ge kieu hese umur teu kadeuleu sia kumaha mat otak sia diteungeun di mana mat sekali Mekah. Insyaallah ahli Mekah teh kos kalar itu wahara jasa mata kangjeng diturunkan di Mekah teh dilahirkan di Mekah diutus di Mekah eta teh lain lalagaan diadab dah luar biasa. Urang Mekah teh watak kuari bae urang kadeleuna bager saya tik bae katodel urang Mekah atuh geus urang nawar tas bae puyangeun banyak lalas roh kos kitu bae cek urang mau kalam mau jasa omong geus daek-daek henteu geus kan mabuk sia urang Mekah mah kos kitu. Jadi geus teu aya kurang kumaha urang pan padu urang mah teu meunang salah saeutik pan urang Indonesia mah artina teu meunang tuh lamun kabeneran lu jawara mah tolol bener di Arab gelut sia jeung aing tunggu mah lain ka Mekah gelut di Mekah pan lain ibadah. Masyaallah karim hararese jasa da ieu urang Mekah teh bangka warah jasa walah diajakna hese timimiti kaum letik bae nu iman ka kangjeng Nabi mah kaum rendahan, kaum letik, kaum duafa. Mantak dina Bukhari ketika Abu Sufyan ditanya ku Raja Heraklius Hirokla di antara pertanyaan anak nunggu sekian pertanyaan ku Raja Herakla teh ditanya ke loba henteu pengikutna loba ditanya pengikutna makin hari makin ngalobaan apa makin ngasaeutik makin ngalobaan. Dek ditanya nu terakhir cek Raja Herakla eta teh pengikutna kalangan bangsawan kalangan hartawan atau kalangan bangsa pukoro duafa kalangan duafa bener ieu karak Nabi cek jadi tinggi harana pokoknya mati handa tah kuari ge ti kiai teh pengikut tak kitu bae kuari mana anak camat mondok teu ceuli lain ceuli ieu di teu ceuli anjing anak bupati alergi mondok anak bupati mah alergi arateul cekna mondok malah ya kelas bangsawan kelas tingkat kelas hartawan mana coba nu mondok eueuh emang pengikut Kangjeng Nabi mah duafa wae kuari ge pengikut santri lamun urang hayu datang ka imah hayu hayang ieu nuturkeun ieu nuturkeun eta tamah santri bloon tamah lu haleutik heula aki-aki geus batuk bae ki nah
boga pagawean henteu orang ngobrol-ngobrol di dieu ngobrolna make kitab kaki ke kita aya cai di dinya cai naon aki bangpan geus kiih bae wah geus kiih disadiakeun cai jang kiih bae mah dinya teu kuat-kuat obat mengompol duka dari itu heula ni aki-aki aya nu ngorai siapa nih nu dagli-dug di imah bae teu digawe teu kunaon teu digawe teu ditarima kunaon teu mantep teu ditarima boga ijazah ka pasar ente kurang tuh buka modal tani ente kurang tuh mana nu lagi pacul jauh jadi tuh kiba lu dak diduk ya dhaif ya es ulah ka mana sih kita maghrib ke mushola ngaji lalaunan bae ngaji tuh nu kitu heula tah terus mun haju hoyong suratan si anu kada ngaji suratan si anu kena ngaji kiai takabur tapi kos itu takabur tapi kiai mual gede tapi kiai kos itu ulah make surat-surat gaji mah sebab dikembangkan ilmu Allah urang mah bae heula namun urang geus rapi menghadapna ka Allah geus bener-bener atuh batur ge nuturkeun menghadap urang ulah kieu kadengena tengaheun biasa dah kowe pangaeta naon masyarakat urang ngaji ngajakan batur sia ge beuki kena duit bupati terian usia teu hayang aing teh eta ngadenge kitu aing mah teu betah masyarakat ngadenge kitu majakan ngaji sia bae bener geulanan sing apik berarti teu apik teh budak edeun kumaha ge sok bae urang menghadapna sing bener ka Allah ke ge hayangeun sorangan nu ngaji urang teu ngajakan nang ulah ayo gawe mah pagaan kula atuh mung kula teu bisa boro-boro magaan di dinya magaan sorangan ge teu bisa ke bakal jawaban akos kitu bakal lah kos gitu teh ente imah ulama wagana nu bisa mamang bae atuh teu bisa geus aya ngaji mah pasejen bae ulah ka kula itu kecuali nu sarugi masalah ada kiai ondo tak kos gitu teh ondo tah kiai tah itu tah maju teu daekeun ngaraji nya ka aing tolol jasa cekna nama aing lain kiai teu kadeuleu padahal di matanya aing kiai sebenarnya teh abuya sebenarnya aing ahli Mekah tak kos gitu bangkawarah jasa jadi eta raja Hirokrat teh bener berarti ieu nabi akhir zaman eta teh keur ditanya raja Hiroklius nanya ka Abi Sufyan pengikut-pengikut teh nu apa nah ieu nu ngalawan ka Kangjeng Nabi teh kelas bangsawan kelas ningrat nu ngalawan ka Kangjeng Nabi teh jelema nu egona tinggi takabur gede hulu kopeahna ge nomor 24 teh mah diajak kieu teu daek iman diajak kitu teu daek iman leuleus ku leuleusna setengah leuleus setengah kasar ku kasar di kasarat endah handek ngabunuh Kangjeng geus kesaseleh Kangjeng mun cara saseleh mah tapi pantang mundur Kangjeng mah eta sakitu dibere mukjizat ku Gusti Allah dibere mukjizat hese dakwah teh ulpa naon kitu wali dibere karomah heseun ulama ahli Allah diberi maunah hesen atuh komo nu can diberi maunah mah nu mantak geus ulah hese-hese geus asal bisa sorangan aya geus aya nu ngadengekeun saurang dua urang eta geus luar biasa eta fadl Allah naon saban diukur ku dirina berarti ala can sakumaha aing berarti menurut Allah mah gitu aya lobaan dibayar ulah serius ya aya jelema di dieu dibayar itu mah lain dakwah kos gitu mah dagang ayat sama kos gitu mah nah ieu Kangjeng Nabi geus saseleh turun ayat cek Gusti Allah melalui malaikat Jibril sampaikan ke Muhammad bejakeun ku anjeun Muhammad ka ahli Mekah أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به
bejakeun coba kitu ka kaula cek Kangjeng Nabi hai ahli Mekah coba informasikeun ka kaula bejakeun ulah asa-asa ka kaula hiji in akhadallahu sam'akum lamun Allah nyokot dedengean anjeun tatadina ngadenge ku ari torek hiji nomor kedua lamun Allah nyokot absarakum kana pangdeuleu maraneh kabeh tadina bisa deuleu ku ari mah buta rabun buta kadituna nomor katilu wa khatama ala qulubikum jeung ku Allah geus dicap di stempel hatena geus teu daekeun ngadengekeun teu daekeun neuleuh kana kahadean tah kuari mah jadi pertanyaan andai kata maneh dicabut dedengean dicabut dadeleuan dicabut di halangan HTTA kana kebenaran nayaman ilahun ghairullah yatikum bih tanya ku anjeun Muhammad hai ahli Mekah saha coba pangeran nu bisa malikeun deui kana dedengean nu geus dicabut ku Gusti Allah saha nu bisa ngembalikeun dedeleuan nu geus dicabut ku Gusti Allah saha anu bisa ngembalikeun deui hate nu geus stempel ku Gusti Allah tanya ka ahli Mekah coba tanyakeun mual aya atuh jawabanana aja eueuh nu bisa malikeun deui dedeleuan iwal ti Allah nyana ge hate leutikna mah moal aya nu bisa cenah dokter bisa dokter lagi buta cenah dokter bisa ya hate mah hate dokter teh hate mah pan bisa tah lamun nya ge bisa meureunnanan nu gagal puguh pasien 10 nu bener nama hiji 9 acak-acakan tuh coba ayo teu bisa teh mangan sakadar lah sabab jeung syariat doang nu ngabalikeun mah Gusti Allah jadi zaman Kangjeng Nabi aya sahabat perang ieu batana kaluar ka dieu bebeja ka Kangjeng Nabi diusap dong ku Kangjeng Nabi teu kudu make dokter cager deui aya nu bohewel ieu na geus teu bisa nyekel pedang teu bisa nyekel bendera bebeja ka Kangjeng Nabi kunaon eta bendera teh diacungkeun ieu kena panah kena pedang ka dieu usap ku Kangjeng Nabi set cager deui loba jasa nu cager ku Kangjeng Nabi Masya Allah teu kudu make dokter THT teu bisa ngadengi dokter jantungna kambuh dokter gigi bosok boga deki huntuna atuh mun nya ge bisa atuh nya lah bae dokter gigi ulah kena ieu mah kadinya dok ya saya mau berobat sakit gigi saya juga lagi sakit gigi cak pasien sial tuh percaya aja tuh ke dokter kos gitu kan eta pan teu beres eta tuh eta dokter lah teh masa udah nyari duit doang gua di malah loba doraka dokter mah dokter teh lain boga aturan mah boga pahala gede jasa dokter bidan kuari mah gede jasa dorakana ya nu kadinya nu hamil bu ya udah berapa gitu coba oh ini udah bulannya lambat aja ini seminggu ini harus di sesar ini bahaya ini nggak boleh lambat di singsieunan coba USG dulu di USG mah pan pagawean jelema waduh tali ari-arinya nyangkut di rumah ini bu sebareres jasa aduh terus sieun kudu kalahirkeun teh was-was awet teh di singsieunan kucing sieunana bae ge geus doraka geus nu dideuleu teh duit bin duit uang bin uang keselamatan jelema mah nulungan jelema kitu geus teh dideuleu doraka tapi lamun nyanana sesuai jeung aturan gede ganjaranna waduh ibu ini mah harus segera saya buat rujukan ini ke rumah sakit umum kenapa waduh bayinya nyungsep bu itu bareres ya bida aduh bagaimana tuh ini nggak beres ini mah harus disesar gak ada jalan lain aduh ini mah bu harus segera saya atuh kubuh kersieun keur khawatir mana mikiran keselamatan mana mikiran duit teu boga aduh da kumaha nyieun sulit jabah heula mah lain kitu keur zaman madukun diusap-usap punya oh tenang bae rada hese ge tuh biasana cek ge mak ngabantuan neng mah biasa bae manu ngaheujeut coba eta madukun bisa biasa neng biasa bae tenang jadi ku tenang mah beres atuh kabeh ge
tuh aya bidan keur zaman aya bidan pertama mengenahin jasa oh iya biasa mulus-mulus udan tah dia tuh masya Allah ngeunaheun bidan teh udah nggak usah nanti juga keluar sendiri nanti ibu bantu terus kapan ngeunaheun dia mah tuh wah lambat seminggu lagi udah nggak tanggung jawab saya mah gitu sabodo aing gitu neureuneuh mun dilawan mah kurang beres aing nureun tanggung jawab aing sia sakitu kan kudu nyusahkeun bae kuduna kita bisa gelutin bidan eta di dinya teu ngeunaheun dongeng-dongeng laeun aya jelema datang Waalaikumsalam Mbak ada apa saya mau melahirkan udah lambat menurut dokter katanya ini kalau seminggu lagi saya enggak melahirkan ya harus disesar terus atuh sesar itu kan jangan-jangan sesar kontrakan aja nggak belum kebayar gimana saya mau diusir sama yang udah kontrakan suami ada tuh. Suami kerja nggak di PHK ya. Wah ya kebeneran ya ulah mementa ke aing ya ente jagana saya berdoanya aja Pak Kiai terus mau disesar bagaimana nyesarnya aja sekarang mah harus uang duluan ini mah separoh gak bisa saya pulang ke Jawa juga tuh orang tua saya nggak punya apa-apa rumah juga mau rubuh itu lagi suami ngapain gitu-gituan atuh mau digitukan kurangnya naji itu urusan saya sekitar tidak bisa tawa jatah mah bari peureum ge jalan bae nu ku situ tah cek simbates saya mah begini Pak Kiai saking nggak punya saya terus terang aja cuma sekedar minta doa dari Pak Kiai saya mau pasrah sama Allah bu bagus jasa nggak ke rumah sakit bukan nggak apa-apa nggak punya uang saya udah saya meminjem enggak ke siapapun pasti susah kata dia minjem udah saya meminta air sama Pak Kiai terus saya mah mau ngelahirinnya dikontrakan aja sekian ya udah nanti kalau udah mules-mules paling nanti minta tolong siapa aja saya udah pasrah sama Allah oh iya tuh udah begitu kalau nanti kebetulan mati atau enggak ngelahirin juga nanti mati ini sekian bagus ya saya budak hebat jasa eta masya Allah ya udah pira merah cahaya tuh tah datang gak mangi ngobrol bejeng salakina terus ka maghrib mules nyanangis pas ini bejeng salakina ada kalau saya ini sampai meninggal tolong urusin mayat saya kubur biasa geus wasiatan nya eta disingsieunan ku bidan disingsianan ku dokter ini lambat 1 minggu udah nggak ketolong saya nggak tanggung jawab sedangkan geus lambat leuwih ti saminggu 10 poe ieu mah geus pasrah bae jadi kaderengkeun bae tak ancaman-ancaman paeh teh ti dokter mulos nginumnya no lok keluar sorangan borsol tinggal salakina begini bagaimana ini siate ya sekurang teh salakina lulumpatan teu pugus sakumaha kuda kapanasan aya cak ada apa itu ngelahirin di mana tuh di kontrakan atuh kenapa enggak bilang-bilang di arurusan ku babaturanana salamet teu make duit setik-ketik aja tuh lebih jadi kakula alhamdulillah katanya Kiai habis minum Pak Kiai air Pak Kiai wah langsung keluar padahal waktu nginum geus sia kitu bae ieu eng teu maca naon sebenarnya lah itu pembacaan gaya bal memacet bae ngan ayat tarekah bae ti Imam Ghazali lamun urang lamun aya jelema endek ngalahirkeun na ieu bacalah inna anzalna 7 kemudian hadiah heula Kangjeng Nabi sahabat nobat katuan Syekh Abdul Qadir sok kira ajukannya na hadiah baca eta lamun diijabah mah pohara jeung aya nu dituliskeun mun sulit-sulit amat tulis di dieu tah kana kadampalna ngan geus teu ditulis ge cai eta ge sarua bae usapkeun kadampal mun geus teu hese mah tapi alhamdulillah tah eta ku yakin tapi lamun kieu mah
Itu minta cai cenah teh ka kiai. Lah, nu bayah hese mah hese bae sana ka kiai moal beres. Kayakinanana geus eueuh. Keyakinanna geus eueuh. Moal teh kudu yakin doa jinganna tuh. Tuh. Aye. Cak Kangjeng Nabi, wahai ahli Mekah, bejakeun coba ka kaula, andai kata Allah nyabut dedengean maraneh kabeh. Nu tatadina ngadenge kuari jadi torek, andai kata Allah nyabut dedelan maraneh kabeh, tatadina bisa ningali kuari jadi buta, andai kata Allah nutupan ka hate maneh, tatadina anjeun bisa maca nu bener kuari mah teu bisa maca nu bener. Man ilahun gairullah yatikum bih, sah nu bisa salian Allah nu bisa ngembalikeun kana dedelan dedengean jeung hate bejakeun. Kali mah tuh moal aya tamah. Satu nu bisa ngabalikeun, Iwal nu hiji tamah tuh. satu nu hiji teh Tuh nunjungan langit bumi cek yang. ayo gua atuh iman beh engke heula Belum teh cenah. nyana nyawa nu bisa malikeun mah nu hiji cek nyana sia ade nu hiji ge lain nu ngagayot Coba sok salah bae pugu. Nu hiji bae. nu hiji cek nyana teh saha Nunjungan langit bumi. atuh geus atuh syai geus percaya geus kitu mah wahai ahli Mekah geus jawab nu bisa ngembalikeun dedelan dedengan jeung hate iwal ti nu hiji eueuh salian ti nu hiji mah eueuh lu bisa pangeran angut nalang lata uzamanat boro-boro ngabalikeun nu batu pugunya na ge teu ngadenge boro-boro ngabalikeun nu batu pugunya na ge teu ngadeleh wah patung jinganan Ih, munuy cek untuk kali Mekah hiji nu bisa malikeun mah iman atuh Ih, kaola kudu iman mah. tetep tedaekeun iman kos di urang we hai sia ieu minuman naon ieu bir haram eta wah haram mah ulah atuh Itu ulah diulah-ulah ge mah kesehatan segala teh. tetep bae geus nyaho haram terus bae ieu teh keur leulitikana nyaho bir teh saha anu teu nyaho minuman keras eta henteu haram nyaho kabeh ge saha nu teu nyaho judi teh haram ja nyaho kabeh ge saha nu teu nyaritakeun kredit model urang teh ja haram teh kos kredit itu teh tapi pan terus we leuletikanana maksiat itu mah musyrik teh kafir gedena Masya Allah. Eueuh ta ieu nu mantak di dieu dicaritakeun ceuli heula. Ara'aitum in akhadallahu sam'akum nomor kadua absarakum nomor katilu wa khatama ala qulubikum lantaran ti mata terus turun ke hati. Waduh, biasa dari mata turun ke hati, dari telinga turun lain ke hati tama cule ka dieu. Dari telinga ke hati kene. Masya Allah, ti mata urang ti mata dicelik ke hati kerdiuk baik ieu peureum mah peureum tenang teh barang tek bentak ih geulis sama teh budak susuna gede-gede teh ai pan teu saruan jeung di imah ai tia syukur nyaruan-nyaruakeun jeung di imah tuh putih teh budak gara-gara neuleuk kan teh je kunci motor ke mana nya di mana ngontrak tuh kasih budak sinan leule aju ke kunci motor pantah ngambai berangkat dak bensinan heula ka bensin pan berangkat tanyakeun neng di mana ngontrak neng loh tanya baik lain besi neng Muriang saha anu endekna oh nya atuh ulah mikiran sehat tapi si neng Muriang teu boga dulur ieu tanggung jawab atuh dasar atuh gobal ngaranna itu bisaan bae atuh buaya darat juga ada eta ge si awewe teh keur kitu mah teu nganya ge barang nyaritakeun mun neng Muriang jauh ka indung bapak di dieu dulur teu boga saha ai kitu makan ieu geus wau ieu tinggal ditulis nomerna tah neng rieu tuluh yang ka dokter tinggal angkat saja atau si neng oke iya ya udah nomornya berapa situ ini udah segitu doang saya mau pulang lagi beres itu buaya teh kos gitu nah kos lu endek bener teh kos endek bener Masya Allah ti mata teli kari tenang betul ngadenge suara merdu ngadenge suara jeritan ngadenge suara dan berbagai suara asup ke hati tuh tak iya
mentak ti mata ka hate ti ceuli ka hate mentak lamun teh mah jelema dilahirkeun ka dunia buta tur torek geus sorga bae teh teu kudu salat. Deuk kumaha salatna nya salat di mana tuh nya? Nya torek nya buta. Coba gede kumaha coba nya. Deuk ngabejakeun deui wajib salat torek. Torek bagus. Deuk nya nyaritakeun torek atuh teu bisa deuleu. Ya kieu ye rakaatna ye ruku mah kieu. Deuk kumaha nyampekeun ada aja torek. Dia buta. Enggeus amun aya jelema buta torek sorga. Tapi lamun masih keneh aya mah buta doang aya dedengan masih kataklif. Aya dedengan ngan teu neuleuh masih kataklif. Bisu doang tapi neuleuh kataklif. Kataklif tiba si kewajiban salat. Aya jelema buta rata ngadenge wajib keneh salat. Teh salat siksa ku Gusti Allah. Aya jelema teu ngadenge ngan neuleuh wajib bae. Tapi lamun geus teu neuleuh teu ngadenge geus tamanya nama teu kudu salat. Deuk salat nyaho ti mana? Nyaho ti mana salat? Geus bae. Teh aya di ditu mah dina surat Baqarah khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Dina hate heula khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absar. Ieu keneh. Nya ieu mah kulantaran keur nyaritakeun jeung ahli Mekah itu mah ngadongeng kendang ieu mah nanya. Nu mantak ditiheulakeun sam'akum wa absarakum wa khatama ala qulubikum. Bejakeun Muhammad pangeran mana man ilahun ghairu syariat Allah yatikum bihi nu bisa ngabalikeun moal aya. Unzur kaifa nusarriful ayati thumma hum yasdifun. Perhatikeun ku anjeun deuleu ku maneh ku mata. Perhatikeun coba ku mata hate kaifa nusarriful ayati kumaha geula kaula nu agung cek Gusti Allah ngajelaskeun kana berbagai ayat nu nuduhkeun kana wahdaniyat kula. Teu kudu hese-hese cek Gusti Allah lamun bener manyana berpikir bejakeun perhatikeun geura kitu teh eta ku teu bisa ngabalikeun dedeleuan berarti aing cek Allah hiji tunggal aing teh nu bisa mah ku ayeuna teu bisa ngabalikeun dedenyan kabeh ge moal aya bisa moal aya nu bisa pangeran aing nu bisa atuh bejakeun aing itu pangeran kuari teu bisa mukakeun stempel nu aya di jero hate iwati aing atuh kurang kumaha aing ngabulak-balik ayat kurang kumaha aing ngajelaskeun ayat teu kudu make ayat-ayat nu sejen cek Gusti Allah teu kudu make laut teu kudu make gunung teu kudu make angin teu kudu make langit teu kudu make tsunami teu kudu make gempa dan lain sebagainya di dirina sorangan bakal kanyahoan bau pangeran teh aing ku ceuli bae ge ku mata bae ge geus nandakeun aing teh pangeran da teu bisaeun nya saha bisa jeung ceuli eueuh apakah kitu bejakeun nyana lahir ka dunia nang mesen kitu teh beungeut jan teu eueuh nu bisa jeung nu bisa mesen nu bisa mesen pangeran saha bisa hayang boga anak teh nu mancung mesen ku urang Tuhan Allah saya atas nama Asep mohon kepada mu Tuhan yang agung agar supaya diperhatikan permintaan saya dan pesanan saya. Jika kurang nanti soal DP-nya saya kirim kembali. Saya mohon pesanan saya laki-laki yang bagus, hidung yang mancung, hai lahir petekel. Sia geus besen kaing jak Allah tolol jasa kos ka bosna bae. Pugus ya ibadah gitu beres teu bisa dipesan-pesan kumaha Allah bae geus bae ngadoa bae geus ka Allah urang mah husi mun dibere anak-anak nu soleh mun awewe soleh sakitu geus pesan kumaha Allah bae ngan urang kudu dumadeus ka Gusti Allah nya eta teh ya carana urang karesep urang cek Kangjeng Nabi belokeun karesep urang ka ahli Allah ke manon gitu ngaranna anak ge anak mandar supaya anak nurutan sakumaha karesep urang sakitu teh tah ieu karesep urang lamun urang keur hamil pamajikan urang keur hamil urang greget jasa kasih itu tuh sotol aja setep budak teh
bakal niru-niru nu dipake karget-karget sebab greget eta sarua jeung demo ka Gusti Allah sia eta teh makhluk aing kunaon dipake ka greget diberes ya ku aing atau karesep kurang karesep leuwih resep amat eta teh aduh masyaallah momoya atau si encek anak kos encek makan tuh nu mantak aya di zaman Kangjeng Nabi bapana hideung mana hideung aya anakna putih bebeja cek bapana pasti hasil zina pemajikan pan kunaon gitu ih anak cakur jeung bapak indung hideung bapak hideung mah anak putih teu harti aing mah aya bebeja ka Kangjeng Nabi bebeja ka Kangjeng Nabi tuh bebeja Kangjeng Nabi teh oh jadi bal di aku mal kunaon eta kulit cakur Kangjeng Nabi bisaan ngajawabna ai mana boga onta boga onta naon onta hideung aju biangna aya kumaha ta onta putih anakna beureum terus balik bae ka Kangjeng geus kajawab tah pan atuh pada eta onta bapana hideung mana biangna putih apa anakna beureum heuh nya cek teh atuh sia ge sarua sia getok hideung pamajikan hideung atuh anakna putih meureun harita greget kana putih atau resep kana putih oh cek nya teh kula harita greget jasa kana putih tah eta kagreget sia bukti ku ari tuh nu mentek urang teh kudu greget kana kasep pan hese sok aya tah indungna kasep anakna indungna geulis bapana kasep anak masyaallah korban Uhur coba perhatikan kaipan usariful ayati kumaha kaula nu agung ngabulak balik ayat ngajelaskeun ayat teu kudu make ayat-ayat nu saden cukup ceuli mata jeung hate bae ge insyaallah mantak urang mah ya alhamdulillahirabbil alamin artina sanajan saminggu sakali mata ku urang dipake neulekeun nu ngaji ceuli dipake ngadengekeun ayat-ayat suci Al-Qur'an kalam-kalam ulama hate urang ku ari keur dibuka-bukakeun tet bae coba neuleuh batur nu geus distempel hatena masyaallah diajakan ku urang ngaji alah ngaji malu siap kos kitu ngaji ge kitu bae komo tayang ngomong acak-acakan geus puguh kafir mah tah ieu urang mah geus min fadlillah nu mantak urang dihijikeun kieu teh ngadengekeun ayat-ayat suci Al-Qur'an ge pasti urang teh deuk dibere tempat di sorga sakitu jam moal atuh moal henteu kajen ku kumaha ge lamun urang henteu rek di kasorgakeun mah jam moal daek ngadengekeun Al-Qur'an moal poe dieu poe Minggu ye puncak hayang tuh kan gitu sunnahum yasdifun padahal mah ayat geus loba jasa nu ku kaula dibulak-balik dunuduhkeun kana sifat wahdaniyat kaula nu agung cak Gusti Allah tapi kunaon atuh manehanana mengkol ngabalieur teh daek iman hese jasa ka iman hiji deui kul bejakeun ku ajeun Muhammad ka ahli Mekah araetakum coba bejakeun hei ahli Mekah ka kaula in atakum adzabullah lamun datang ka maraneh kabeh siksa Allah bagtatan sakaligus teu aya aba-aba deui tilok aya aba-aba siksa mah tilok aya aba-aba deui datang jeleger bae irah aya aba-aba aja eueuh deuk tsunami Aceh aya aba-aba eueuh mun aya aba-aba mah beureun na lumpatan henteu aya aba-aba bagtatan sakaligus au jahrotan watawa sakaligus ngedeng ka deuleu atawa tafsiranana bagtatan mah ti peuting jahrotan mah ti beurang kitu-kitu keneh sabenerna mah tah lamun datang siksa hal yuhlaku illal qaumul zalimun moal aya nu dirusak kecuali kaum nu zalim cek Gusti Allah andai kata aing nyiksa sakaligus tanpa make tanda-tanda boh beurang boh peuting tah eta teh moal aya nu disiksa ieu kecuali jelema nu zalim Allah teh nyiksa ka jelema zalim tah teh ngan pante khusus nu zalim
ngahiji jeung nu soleh dihijikeun bae ku Allah disiksa kabeh secara kasat mata mangahiji kabeh bungkiang kabeh padahal mah dipisah-pisah ku Gusti Allah. Anu bakal ka sorga mah dicabutan heula ti heula ku malaikat memeh terjadi moal saliru Gusti Allah ta ieu ayatna hal yuhlaku illal qaumuz zalimun zalim. Etalah kejadian Aceh, etalah kejadian Yogyakarta, etalah kejadian Pangandaran, etalah kejadian Sukabumi dan lain sebagainya, Garut sautak saeutik termasuk Banten saeutik tah eta teh nu zalim anu disiksa teh Aceh eta teh luar biasa ganja-ganjana. Wah nu mentak disiksa teh ku Gusti Allah jara radi ditukangan imah digigir imah nya nama masak ge geus campuran ku ganja antas ngadahar sayur leng sare geus teu bisa ku nasehat lain eueuh kiai ngajelas-jelaskeun diri tetapi geus jadi budaya bae di Aceh. Di samping kumanehanana terus dikemas terus dijual melalui bos lewat kan ieu ka Merak datanglah ke Jakarta. Masya Allah kos kadar itulah kok tadi ditangkap ke polisi nage sieun lantaran geus aya kodean di mobilna sing hade eta mah ulah ditangkap kode eta mah aman jasa sebab nu di luhurna teh eta mah balok nage geus lain make balok 5 genep deui itu mah balok kalapa deui bahaya jasa tamang aman-aman bae ye Gusti Allah kok jadi karari kerja sama atuh jeung urang Jakarta ya hantam ceker tsunami 200.000 manusia beak kabeh coba kuari masukan rada balalan deui teh kuari beuki hancur tibatan kamari ulah disangka kuari Aceh teh beuki aman beuki hancur tibatan kamari urusan permasiatanana lantaran kuari mah ojo ternyata begitu diteliti ke orang Amerika kamari turunkan orang Amerika potensi orenganan udah bagi dua yang ke Jakarta yang ke saya dikemas kuari dibikin ke Amerika tuker kuari jeung obat di Amerika na mere obat ke orang Aceh ieu na ganja dibawa ke Amerika kuari ngadalahar obat leuwih parah tibatan kamari. Ieu mah rahasia bae kula mengabejakeun ge ieu mah keur pada urang na bae ke lamun di itu atuh bejakeun deui pada urang na bae kitu ieu mah. Ieu Aceh teh negara urang Serambi Mekah kos kitu kaayaanna. Masyaallah. Beuki hancur ku ari lain lalagaan. Mentak jelema anu ibadah pas jadinya nu neuk ibadah saya tidak akan kembali lagi ke Aceh. Kenapa? Geus sabaraha urang nu cerita ka kaula waduh hancur lebih dari sebelum terjadi tsunami Pak Kiai. Enggak saya tidak akan kembali. Kos kita nunya hok makuari peradaban perzinahan dan lain sebagainya teh Aceh ya. Aduh Masya Allah ayo nuku orang dibanggakan teh kebanggaan orang Serambi Mekah kebanggaan kedua adalah Banten teh orang teh bangga jasa boga Banten disebut lagi Kesultanan Banten baheula mah orang neuleuh jelema orang Banten teh pasti darekeut ka Allah kuari mah darekeut ka Atut wah orang Banten teh pohara jasa Masya Allah deuk kumaha mana contoheun Banten teh Serambi Mekahna ieu Serang Pulau Jawa adalah Banten mantap pergerakan naon teh Banten tapi kuari Banten geus kos karari itu Gusti Allah nu agung judi aya di Banten zina aya di Banten mabok aya di Banten deuk kumaha coba kesultanan tinggal kesultanan Masya Allah mantap terus disiksa lain Banten bae ka Serang ka Tangerang terus Masya Allah nih lamun geus datang siksa cak Allah moal nu disiksa sasaha nu zalim nu sabenerna mah nu zalim nu disiksa teh ku aing ngan kabaud kabeh kabawa kabeh jeung nu ibadah-ibadahna naudzubillah min zalik mentak sing hade urang boga anak beusi mabok nak ulah sok mabok lah abah ngahalangan mabok bae lain kitu eta teh haram kula abah mah abah bae widih haram mengkonon sira orang nguping orang rungus sira hai hadiah siapan anak aing anak bae bah geus kula mah kula boga jalan sorangan abah mah abah bae geus ari tu dedeketan jeung Allah kula mah kula bae lain kitu bener ge sia nu nginum sia nu haram
sia eta anu tanggung jawab. Tapi lamun Allah murka aing kabawa ka siksa goblok gara-gara sia peuceut sia ku aing. Kudu kitu ka anak teh teges. Sia nu disiksana aing kabawa, tetangga aing kabawa, tuh ustad ge ustad kabawa bakal gempa teu heula meureun nya kenana. Ih sia kalau ditakut kos kitu awasan jadi lega gara-gara sia eta. Masya Allah. Aduh jasanya ieu keur carita ayat beuh pohara jasa bangkawarah urang Mekah ngalawanan ka Kangjeng Nabi. Lain baheula bae horeng terus datang ke kuari. Wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirin wa mundzirin. Tepati ngutus kaula ka para rasul-rasul kecuali tugas teh dua mubasysyirin wa mundzirin ngabubungah kanu iman bakal dibere surga ganjaranana. Nyingsieunan kajelmaan kufur diberena siksaan neraka bakal. Duh Gusti Allah. Itulah rasul-rasul baheula teh diutus teh mubasysyirin wa mundzirin. Dulur kabeh ge kaditu iman ka Allah, nurut atuh ka Allah, make aturan-aturan Allah. Lamun nurut ka Gusti Allah, Allah nyadiakeun surga. Rasul teh baheula karari itu datang ka terakhir utusan Allah. Nuku urang kuari diimankeun nyaeta Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi kitu ngajakanana. Dulur sing hade ulah maksiat ka Gusti Allah lantaran lamun maksiat teu akur jeung parentah Allah maksiat urang teh larangan-larangan ieu dirumpak. Cek Allah ulah mabok, cek Allah ulah zina, cek Allah ulah judi, cek Allah ulah korupsi, tapi kitu bae. Nah, ieu bakal ka neraka disiksa, ima di dunia kene wa imang ke di akhirat. Selalu kitu Rasul. Tah kuari Kangjeng Rasul teh dihina. Kuari penghinaan, pembuatan film nu kukulai caritakeun kamari. Anu dubesna langsung dibom. Bahkan dubes dibom dubes lagi paeh dilulus sekaligus di Irak mah di Irak belasan nu paeh orang Amerika. Kemudian di Iran mah loba jasa berbagai negara kuari geus loba dihitung teh geus puluhan kuari orang Amerika termasuk di Indonesia. Lamun teh gancang-gancang manehanana nutup kegiatan-kegiatan di kitu naon ngaran kantor-kantor kegiatan Amerika ujianna dibelem di Indonesia gitu. Ieu lain lalagaan dunia ieu mah hudang. Masyaallah. Kalau Bandung ngomong sabarana mah teu kudu ditangtangan cenah. Kos kitu mah lantaran nyana nyieun film kos kitu lamun urang reaksi berarti jana jualanana eta termasuk kana laku. Kuduna mah diantepkeun bae, terserah tafsiran-tafsiran masing-masing nu jelas penghinaan terhadap Kangjeng Nabi saha nu teu marudah. Eta mah hanya sekadar teu ngomong teuing bae. Kuduna cenah diantepkeun bae, antepkeun bae kos kitu mah urang teu reaksi mah jamualna naon tangkorak sia meureun. Mun deukeut aing ku aing disoekeun beungeut sia. Je nu ku urang kuari diimankeun diimani, ku urang kuari bacaan sholawat kemudian kuari dicaci maki. Tuh urang ye. Pae sahid ieu mah ngabela Kangjeng Nabi urang. Pae sahid ke pae kuari pae maning kuari ka sorga. Naon hesena sih? Matak di Jakarta kemari hampir-hampiran bahaya gede ya mah tutup langsung diperintah kunjungan gitu SBY langsung kudu ke Inggris ya mah teu meunang diabaikan langsung harus ada pertemuan dengan Obama lamun henteu aya pertemuan awas rakyat Indonesia nu pangheulana hudang nu aya tatoan nu teu salat beneran ieu mah lalagat kuari geus kikiran bae teh. Ditanya cuma ditanya langsung kan di Bandung di Jakarta ditanya hei sia teh salat-salat teh pasti ngabela-bela aing geus jelas teh salat lamun aing teu ngabela Kangjeng Nabi aing ka neraka mun aing ngabela meureun aing ka surga sanajan teu salat ulah loba ngomong sia di eta gagah jasa eta budak eta teu salat bari mabok eta tenang aing geus seket tagong bobolokot cek cenah teh geus aing mah salat henteu terus bae pokona mah aing mah naon mabok tapi dibela ku aing Nabi aing ke di akhirat aing teh aya jihad ngabela Kangjeng Nabi aing teh ngeudah jeung teu sudi Nabi aing dihina teu bisa ngomong eta jelema aya pejabat anu teh ini jangan sok jangan sia sarwana meureun balik
pejabat sia-sianan hampir-hampiran Jakarta mentak diutus presiden harus berangkat bertemu dengan Obama selesaikan permasalahannya. Wah kuari kalang kabut Amerika tutup kabeh seluruh kegiatan kantor-kantor kegiatan di Indonesia tutup. Bahaya nak gede jasa. Langsung kontak ke Banten. Banten bagaimana ini seluruh pesantren? Wah tuh pesantren titah perang sama kasar rusak ieu. Geus di dar siap atuh urusan Kangjeng Nabi mah ieu mah geus moal diengkengkeun deui. Eueuh amat Amerika atuh kaki tangan Amerika bae geus. Puasa amat sih. Saha kaki tangan Amerika ya otomatis Golkar. Aduh Gusti Allah lagu nyen-nyen bae Amerika. Ieu lamun geus dihitung ku ari geus hampir 100 rupiah di luar negeri mah ngan teu dipublikeun ka urang. Geus 100 sih mah lain lalagaan asa kapanggih bae Imam Amerika geus bae. Aya nu dipencit. Dipencit sagala mah digorok. Set. Heh. Aduh hantem jeung umat Amerika. Nu urang nu aya nu eleh urang. Nu itu pokona terus bae mah. Geus terus bae mah. Wah ieu mah lamun ieu can dimusnahkeun film kartun ieu geus bahaya gede. Bahaya gede ieu mah lain lalagan hudang ieu mah dunia kabeh. Kaum kiai geus dibejaan kumaya tuh kiai mah geus hese nu paeh jadi salateun. Tidak aku ngahareupan nu paeh geus biasa nya mah tilok pan ngahareupan nu paeh. Ieu mah geus unggal poe ngahareupan nu paeh nguburkeun sagala rupa berarti teu sieun paeh atuh henteu. Jia teh sampai engke paeh kuari paeh kuan kuari mah motifna ngabela Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di balik ieu pasti bakal aya rahasia. Geus kesekian kali kuari kafir menghina terhadap Kangjeng Nabi. Terus dihina terus. Hudang kuari mah dunia. Tapi eta hudang gitu hese. Pas Saddam Hussein saha nu nitah eta hudang diulah-ulah. Saddam Hussein mah ieu mah nasionalis, Saddam Hussein mah anu tetep bae masyarakat cinta bae hese bae. Hese. Eta teh kos kitu bae hese teh menang Allah ngagerakeun padahal mah geus diulah-ulah, geus ditutup informasi tentang Irak, tentang Baghdad. Udang bae dunia kabeh. Datang ka jelema lahir wayan eta dingaranan Muhammad Saddam Hussein. Padahal mah kunyin jelema. Saddam Hussein bae. Eta mah geus moal bisa ditanang Allah Noel teh mah masyaallah kuari dunia kabeh hudang wah kobo di timur tengah yes sokana mah kabeh kedutaan barali kuari ke Amerika sebab mengarah kana penganiayaan jeung pemboman termasuk di Indonesia. Di Indonesia teh anu beradab sopan di Indonesia mah masih kena bisa tapi Ki Hasyim Muzadi geus menyatakan kalau memang ini betul-betul penghinaan kepada seluruh rakyat Indonesia, kita harus bangun, kita harus siap, kita harus tempur apapun yang terjadi. Sudah tidak usah cerita tentang politik dan perekonomian. Ini merupakan satu penghinaan Ki Hasyim Muzadi. Mata istimewa cakula Ki Hasyim mah geus ulah nyaritakeun politik jeung ekonomi budaya segala penghinaan, hudang seluruh bangsa siap. Istimewa eta sakitu nama nu mantak masyaallah pohara tah geus bahasa Ki Hasyim Muzadi kos kitu didengekeun ku kabehan. Nya bener jantung kuda nang di mana teh eta? Mas, tapi bener lain lalagaan. Coba ge taliti. Berbagai itu naon gitu karena tokoh ngomong nu pulaya cek Ki Hasyim Muzadi jangan didengar. Yang masa berbau tentang apa namanya mengarah ke Amerika jangan didengar. Kita bangsa Indonesia yang sangat agamais, kita ini adalah Islam dididik dari negeri yang muslimnya luar biasa, siap bangkit perang kata Ki Hasyim. Mentak tekatahan nah iya SBG lamun geus Ki Hasyim ngomong kos kieu geus waduh ban ge pendukungna lain bae orang NU Ki Hasyim teh eta teh tadi nu mabok ge milu. Atuh asal geus kiai hurung bae tampil bae atuh geus bahaya. Masya Allah. Nah, tak tutup. Begitu Ki Hasyim ngomong, memeh Ki Hasyim ngomong henteu. Memeh Ki Hasyim can ngomong henteu tutup. Tutup kabeh kegiatan Amerika. Dan diharapkan seluruh orang Amerika yang ada di Indonesia lapor segera ke kitu kedutaannya. Harus lapor segera. Ieu tak instruksi langsung. Teu diamankeun, segera pulang. Bahaya gede ieu mah sebab kiai na geus ngomong geus kontak jeung kiai-kiai kumaha kiai atuh kiai mah
mandian nu paeh siap, ngariung siap, marhaba siap, ngeridit siap. Kiai bajago udah teh siap lah. Ieu perang atuh parantina kiai perang mah. Ye atuh siap bae geus. Ulah hese-hese mentak cek ulah ge ieu aki-aki nu baheula ngalawan jeung Belanda geus kieu bae. Geus kebel cenah ieu. Ih teu dipake-pake cek ieu. Kamari ieu keur rencana Amerika maka anak deui ka anak deui. Sekolah bah hebatan aki-aki jeung budak Morakwari. Aki-aki mah pohara eta mun ngadengen nu kitu teh aki-aki mah meureun urut perang meureun. Baheula teh urut perang jeung Belanda pan nya nemang naon kitu ngaranna lumpat teh naon ngaranna? Ngeli segala naon jadi geus ngarasakeun. Geus ngarasakeun mantan nya mah ka pemerintah kuari lujag-lejeg gitu ngajebian. Tolol nang aing ngeli-ngeli cek geuna teh. Sia nu ngeunahna. Oh, orang Belanda jeung Jepang nama sia ku yang dihantem. Totogeun bisa sia ku aing. Aki-aki sok ngalamun kos itu ngomongna. Nya bener jalan teh kitu mah pokona teh. Masyaallah wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirin wa mundzirin. Faman amana sahajal man ngimankeun ka Allah, ngimankeun ka mursalin wa aslaha amalahu ngabeberes pagaweana fala khaufun alaihim wa lahum yazal mualaya kasieun mualaya kaprihatin. Sugan sieun teu aya. Jelema kuari ngimankeun ka Kangjeng Nabi, ngabeberes pagaweanana eueuh sieun